Sacape-capena moe pare leuwih capek deui lamun kudu meuli beas. Nah jadi caritananya barudak poe ieu aing naek moe pare unggal poe dak teu anggeus-anggeus lain ku loba kuta bae di aing mah usim hujan. Laju sakedeung-kedeung dipoekeun lamun aya panas, sakedeung-kedeung dak hujan deui dijait deui kabayang ku dari nya capena kumasa Allah tapi heueuh budaknya ulah ngeluh ku Gusti Allah geus diberean milik tinggal dinikmatin bae. Atuh heueuh jakomo lamun kudu meuli beas mah di aing kuari dak saliter 10.000 kira-kira di daria sabaraha duit ieu harga beas. Heueuh cenah lamun boga sawah na mah dak di aing mah teu kudu boga sawah ge asal daek mah ilu gacong kanu batur loba dak iluaneun. Asal nu penting mah daek tandur ulah eta tandur telok daek nyah giliran dibuat sosoroyohan atuh heuh emangna ge wajar bae diomongkeun ge ku batur. Ja ai urang daek mah pantina tandur keneh pangaruh bae loba nu ngajak ngaran-ngaran di lembur mah. Tah di dia aing satset mumpung aya panas barudak walaupun heueuh nya deuleu keayaan langit mah selalu mendung entah bae dak atuh kumaha aja teu nyiar-nyiar kesempatan mah nyah komo. Tidak lupa barudaknya ieu aing mantas capek pan ngaguar-guer poe pare atuh jol beh padagang burger dak beureum aing kuatkeun heh samoal samutut heh atuh ku ngeunah dak mantas capek mirasa pan ieu aya jajanan lewat. Ja caritana ieu aing geus sasalin dak geus mandi sagala ja sok ararateul teh nyah ieu di dieu lanjut tah geus diamparkeun mah kabeh ieu poe pare ku aing deuleu dak dialaan deui bae ieun aya jukut runtah sagala tetek bengek dak idina pare ja supaya bersih.